Assalamualaikum. Sampurasun kasadayana. Mugia orang sadayana aya dina kesehatan, dimudahkeun, digampilkeun dina milari milik rizkina tur dibarokahkeun. Amin. Mangga kasadayana caraketan. Dongeng tilu Jawara bagian ke-13. Di lembur Cihejo katelahna, lembur sisi gunung anu keur harita aya si Jalu sabaraha kanca keur ngariung we di bumina patua kampung nyawalakeun jeung ngabadamikeun cenah naon-naon anu arek dilakonan. Tina hasil panalungtikan si Jalu keur beuting teh tidinya kadenge tua kampung nyarita. Terus ayeuna teh kudu kumaha atuh jang anu saena ieu? Tah eta Kang, Pak tua abdi oge panginten rada bingung ya. Ngan sakitulah pamenak abdi mah beureunan. Nah kumaha aya urang badamikeun naon anu kudu dilakukeun ku urang. Nah kumaha ieu coba cung? Kang Jaka tah. Kadenge si Peteng nyarita, ari kuring mah bingung ari tah mikir mah euy, sok rada riweuh ieu. Lamun ditah gelut mah hayu wae, tapi aya ditah mikir mah aduh sok rada lieur. Satuluyna kadenge si Acung nyarita, areja kuring mah kieu banguna Kang. Halo euy. Mah Cung. Saloyo jeung pamangih anjeun lu euy. Di kampung ieu pasti bakal tuluy diganggu. Kapan cani tadi cenah disebutkeun yen Nyai Lembayung deh, kayak jadi lain Nyai Lembayung ieu teh. Yen Nyai Layung Sari, aduh euy. Kumaha Cung? Kayak heula Kang Jaka euy. Urang tong dengan tagan jadi sok kagok. Pura tuh. Kayak heula ya. Tadi pan disebutkeun yen cenah Nyai Layung Sari teh arek ditewak ya. Jeung deui diusahakeun cenah ulah deket-deket cenah nya kalamur anu masih kene jajahan. Naon tadi teh mun teu salah mah anu tujuan urang meureunannya Pasir Wangi teh ya. Terus nyari ningali kana kituna mah banguna euy. Ieu lemur teh bakal tuluy-tuluy diganggu tak kurampug teh ya. Jeung bisa wae ayeuna mah lain saukur ngarampug maok jeung ngaganggu hunggul, bisa wae bakal ngajoraga ieu tempat ya. Jadi cek kuring mah jang nyalametkeun warga kampung urang kudu siap-siap. Karti tuluy-tuluy kumaha cek Pak tua kampung. Tapi kok urang we kudu dipikiran geuningan dina palebah ieu mah Nyai Layung Sari teh kalaka arek nu diarah-arahna, tapi duka naon atuh aya masalahna. Kapan geus dijelaskeun ngerti heula aya anu bogoheun cenah geuningan hayang dijadikeun pamajikan teh ya. Mane bongkok popohoan ieu mah. Are eta mah kaharti euy Kang Jalu euy. Aduh maaf hampura euy. Kang Peteng euy eta mah kaharti euy. Anu jadi heran teh saha ta jalamana model kumaha eta make boga ti kapunggawa desa. Ti desa naon tadi teh lu? Cibodas. Eta desa Cibodas euy. Kampung lembur Cibodas teh ka basa kaasup kana kadikana balad manehanana. Namun kana ningali kana kitu nama ieu nu hayangeun ka si neneng teh menak anu kuat tah lain samenak-menakna. Eta kira-kirana saha sugan uning teu Neng? Tidinya Nyai Layung Sari tuluy kadenge nyarita. Ari anu sauning kuring mah ti sidadu keling mah saluhureunana teh namina mah upami telepat teh sujana kitu kaasup keneh menak ti punggawa kadipaten pami telepat mah. Tapi bangkuna mah da eta ge piwarangan anu sanesna sabab duka tah aya jalmi anu uningan anu hoyongan salaresna mah.
Ngade katerangan samodel gitu si Acung nyarita deui. Pan kena kamari cenah menakan wayangkeun ka neneng teh anu geus boga pamajikan cenah ieu teh anu mana atuh. Toka toh akang ceuk nyi Layung Sari. Da kuring teh ngarungu-harungu teh emak gitu aya punten sanes naonnya abong-abong laris gitunya. Wah naon atuh sok ngomongkeun we. Maksa teh aya anu sanes oge seueur gitu anu hoyongeun teh tapi aya anu kolot-kolot eta mah da asa teu ngudag-ngudag tapi masih kene itu masih kene dununganna kene eta si Punggawa Danu si Danu tah si Punggawa desa lain nya eta da eta mah anu hoyongan ka abdina teh tua kampung di ditu nya menak di Cibodas. Wah gitu tapi ari ya si Sujana saha atuh duka tari Sujana eta mah kayak hari kieu majikan nama bener-bener larisnya we Neneng Layung Sari teh ceuk si Acung teh. Oh nah gitu Cung. Eta we nikah aya dua menak banguna anu hayangeun ka Nyi Layung Sari teh meureunna tah dunungan desa kampung Lembur Cibodas tah anu ditahan ka si Danu Keling jeung ditahan ka si Danu Keling oge tah meureunna tah si Sujana teuing ajang si Sujana tah anu kadenge tadi ku kuring teuing aya nu sajana tah tapi nya lah neng daripada atuh kan umum mah jeung ka akang we gitu cenah ceuk si Patang teh iya tah akang ku mana mah Patang aduh Kang Patang mah sok ngangkokan ceuk si Acung ngas atuh tong jawab teh ayeuna mah ari kitu mah berarti kumaha tah arek dijorag wae ka itu lu wah kuring mah hayu-hayu wae ngan nu sajan kumaha yeuh urang sapuk ari dia kepanjana tadi arek di dieu tatar jaga supaya teu diganggu rampok tapi arek kajuraga ditu nya maksud teh kieu Kang Patang sajaroning urang ngajaga di dieu oge urang kudu langsung wae urang jorag ka ditu anu pupuhuna langsung supaya nya anu ditahna si rampok oge jadi da si rampok mah anu dititah tah jadi supaya anu ditahna supaya teu ditah deui kitu tah anu ditahna teh urang jorag supaya teu ditah deui. Aduh dipikir-pikir batu yang ditah-ditahna tah kitu aja lu tah patwa kumaha atuh yeuh kadenge si Jalu nyarita ari kurang mah kumaha wae bener pisan jeung si Acung urang kudu tatahar di dieu jang bisa nahan kana gempuran rampok jeung deui ya utamana mah tak pasti terus diganggu urang supaya cenah di dieu tuluy deui nya kudu dipikiran oge tadi tah jeung si Acung aya benerna oge mending urang jorag langsung tah pupuhuna supaya teu ditah deui ka rampok ieu jadi are beres pupuhana mah beres meureunna tah tah kitu maksud teh lu euy tapi dikira-kirakeun tah urang bisa moal tah ngaraponan eta pupuhuna ti rampok teh nya utamana mah dunungan si Danu Keling ya nah anu bangunna si tua kampung anu tadi cenah kolot anu geus loba budakna mah eta mah teuing eta mah teu ulah bakal dihitung tah tapi dunungan anu ngadengna ngaran tadi teh saha ngaranna teh ning lu maneh mah pan tadi disebutkeun Sujana cenah ngadeng teh Sujana kitu banguna we eta nu ngaranna Sujana teh saluhuranna si Danu ari si Danu eta kumaha tah kamampuhanna ari kamampuhanna mah banguna mah nya masih kena bisa diakalan lah ku kuring ceuk si Jalu teh kitu tah berarti lamun dununganna si Janu teh mah ieu bisa wae teh jalmana teh tah eta saluhureun dina pada elmuna tah eta anu kudu urang ditaluntik mah yeuh tapi dipikir-pikir anu ngaranna Punggawa Kadipaten mah nya meureunna wah ka era we nya lamun udag-udag awewe mah mantakan dina tahan anak buahna oge atuh kumaha atuh
Cung itu sebenarnya itu nyalos wae tadi tanggas nyawa iya tempatna urang joraga iya ke tempat rampungna yang urang joraga oge kata di naon lemur Cibodas teh tah ngan marenan sajaran kitu ti dia oge kudu aya anu ngalingakeun ieu bisi diganggu ku rampung teh bisa nate mana surang kadar itu ti dia nu ngajaga tah gitulah cek pamikir kuring mah dina keur kaayaan kitu anak torojol teh datang Mang Dadang anu jadi punggawa desa teh nepangan ka patua kampung. Sampun asuhan patua kampung aya naon dang kumaha di dayeuh teh kitu di dayeuh mah ngan kuring teh ku jiwa oge nah cenah eta rampungna make kudu beunang kitu teh atuh sok dieu kula duh rada gura-giru ieu teh nah gitu nya kuring teh sarung itu Bendungan Punggawati ka Kadipaten aya menak ti Kadipaten cek tua kampung menikah hari wes tah gitu nya eta malihan mah sareng eta Punggawati lembur Cibodas sareng dua ieu oge dua panakawana oge aya naon di teh naon cek tua kampung bangun rada riwas teu lila tidinya satu luina daratang deui Jol make kuda katingali aya opat kuda nyamperkeun ka imahna tua kampung teh aduh Pak tua dengan itu kalakah ngiring ka darieu eta sanes muhun satu ruina patua kampung teh manehna unggah tina tepas muru kaburuan ngabagjakeun aya menak cenah tidak ieu nyaeta ngabagjakeun Punggawa Kadipaten teh menika ungguan we anu ajrih pisan satu luy nama Si Dadang alias Punggawa Desa Cihejo oge nuturkeun satu luina dua anak yang halareup we tarungkul anu jadi Punggawa Kadipaten bangun nama sabab katingali dina pakaianana rada beda ti nu sejen manehna turun tina kudana saturuyna nu sejena oge ngilu tarurun kadenge eta Punggawa ti Kadipaten teh tuluy ngomong ieu patua kampung kuring marek langsung we kuring ngadenge di dia teh aya jalma anu dipilarian ku kuring ngaranna mah Nyimas Layung Sari nya kuring teh arek mapag manehanana arek dibawa ka dayeuh sabab tunungan kuring hayangan papangih jeung manehanana patua kampung bari bangun rada ruas jeung sieun bingung teu pararuguh manehna warung ngarenga tuluy ngajawab aduh mangga tuh tapi kunaon atuh make aya keperugian naon sareng Nyimas Layung Sari teh eta mah lain urusan anjeun eta mah urusan kuring jeung tudungan kuring lamun aya dibikeun alus lamun teu oge arek dipaksa kitu cenah sugal eta jalma teh ngomong menta ka tua kampung atuh ngadenge kekecapan sabeulah kitu siak teh beungeut patua kampung kene ka bareubeum antara sieun reuas jeung bingung lahan mah manehna katingali jiga nu ngaperpisan sarua oge katingali Si Dadang alias Punggawa Desa oge sarua bangun anu bingung rek kumaha teh kitu Nyimas Layung Sari teh sasat nama euker di tang tayungan ku maranehanana tapi kaanyataanna ayeuna aya nu menta kocapkeun di jero imah kadenge si Acung nyarita aduh kitu tah kadenge teh Nyimas kumaha Nyimas tah kadenge Nyimas Layung Sari nyarita ari kuring mah kumaha akang wae tapi kuring mah teu hoyong lamun dicanaku maranehanana cenah bieu cenah kumaha akang wae maksa teh kumaha sikap akang wae eta mah telangkung ngan kuring malim kitu kumaha we lo aduh urang bingung we kan patang wae tong pagi tidak mikir atuh kuring mah lamun ditaglut mah ayo
Orang batang makanan gelut wae udah kumaha deui atuh kuring mah eta kabisana. Aduh si Acung kadang nyarita atau kieu we nya urang ajakan badami heula ya diharap lamun kira-kira kaharti nyameureunana kumaha nya tapi kumaha tuh lamun kaharti naik arek daek teh dibawa kuring malin hari kitu mah teh hoyong kitu cenah jawabna Nyi Mas Tayung Sari teh. Oh hari kitu mah bagian mah gelut atuh bagian kuring eta mah kumaha lu anjeun arek gelut arek kumaha ieu. Wah sabenerna mah cak kuring mah we teu kabeh perkara beres ku gelut tapi kudu dibadamikeun oge ngan lamun teu bisa dibadamikeun mah nya wayahna mun urang kudu gelut heuh teh cung. Nama kieu we ya kuring jeung Kang Pateng arek nyang hareup ka jalema eta jalo maneh jeung Nyi Mas Layung Sari niat we atuh sabab di henteu oge arek badamina bener arek henteu oge Nyi Mas Layung Sari mah pan mungeun ya kayak nyumput di mananya euy. Atuh kieu we nyumput ini ka belah sisi lemur teh ya ka jalan anu jagak teh ya ke tidinya mah lamun kuring datang ujung si Acung nya tungguan lamun istilah nama datangna kalaka nu sejen atawa pokokna lain kuring jeung si Acung berarti lompat ka jero leuweung kumaha tah. Benar Kang Patang rada bener eta mah kumaha lu kaharti lu euy ceuk si Acung. Kuring mah kaharti lah kumaha Nyi Mas bisa kaharti nya mah abdi mah kitu we. Sok atuh aya nama tapi mun bisa mantong tika kanyawan jalan tukang ka ditu kuring jeung Kang Patang arek kaharep kitu ceuk si Acung teh. Ayo aya tah ayo Nyi Mas ayo mangga keempat urang nyaritakeun lumampahna atawa perkara anu rek dilakonan ku si Acung jeung si Jaka Peteng. Satuluyna si Acung jeung si Jaka Peteng kaluar ti imahna batua kampung langsung nyamperkeun ka jalma anu keur ngaliwung we eta tadi di buruan teh. Samang-samang sakaluar ti imah langsung we si Acung teh ngomong, "Aduh, pontan ya. Kakang menak tidak ya?" Saya tak ceuk Punggawa Kadipaten teh. Kuring urang dia sanes urang dia kata kuring mah urang di space pasawahan ekernya mah teh dieu aya naon urusan anjeun sanes kuring teh hoyong terang wae atuh naon margina ieu Nyi Mas Layung Sari teh make bade dicanak aya urusan naon hoyong uningan abdi teh. Kaula teu wau jeung anjeun samalahan mah kaula sainget kaula anjeun eueuh hubungan jeung Nyi Mas Layung Sari. Nya wajar upami teu uningan mah ngan teu sakabeh perkara bisa kauningan ku akang apanan akang terang teu kuring saha namina ayo arek naon nyaho ngaran maneh teu gunana ka pikeun kami kata maksud teh Kang lamun akang teh uningan kana ngaran kaula berarti teh sakabeh perkara nyaho naon hubunganana ya pancek akang sakanyaho akang mah kuring eueuh hubungan sareng Nyi Mas Layung Sari nya beuteung mah aya wae ngan akang teh nyaho wae beurut kadinya ini tanya tapi naon atuh maneh ya eta si akang pan ku kuring tadi dibejakeun akang teh kunaon arek mawa Nyi Mas Layung Sari kuring hayong terang alasanana aing nanya sahana aya maneh naonna jeung Nyi Mas Layung Sari. Eta mah kaharti tah Kang lamun ditanya kitu Nyi Mas Layung Sari teh babaturan kuring Kang yang kuring geus dianggap dulur jadi naon-naon wae aya nu kajadian ka Nyi Mas Layung Sari nya kuring kudu nyaho Kang tah kitu kumaha hayo. Tidinya si Danu Keling teh alias Punggawa Desa Cibodas tuluy nyarita ka Punggawa Kadipaten. Kang jika nama Nyi Mas Layung Sari teh besing dikumaha-kumaha wae ge bakal moal daekeun lamun dibawa ku urang nya meureunan kudu kagunakeun cara nu sejen. Gitu ari eta sa nyaho teh maneh kuring teh teu terang Kang tapi bangunna mah bener arek menang tayungan ka Nyi Mas Layung Sari tah. Gitu kumaha anjeun arek dibikeun moal Nyi Mas Layung Sari lamun moal maneh berarti hayang ngasaan peureup ka urang. Aduh
Hanya kumaha tuh rasana eta pereup teh nah asin hamisnya atawa pahit gitu. Bawa lada anjeun loba carita euy. Tidinya teu loba carita deui. Ieu Punggawa kadipaten teh langsung seak we nyemprut ngirimkeun tonyokan melempeng pisan ngarah ka si Acung. Seak eta pereup teh ngahambat ngahiuk nyurubuk ngarah-ngarah ka si Acung. Mendeka tak power pisan shoot. Teu antapara deui langsung we ger eta Punggawa kadipaten teh nyebrut nyurumuk nyerang si Acung. Tidinya katingali patua kampung jeung Mang Dadang teh alias Punggawa lemur Cihejo rada mundur saeutik jiga anu muh pipilueun. Kocapkeun si Acung samang-samang samanehna. Arek ditonyok ku eta Punggawa ti kadipaten teh maneh langsung wae nangis kana eta tonyokan. Seak deui pereup anu sejen nyurubuk arek ngarah-ngarah ka awakna si Acung. Tapi si Acung tidinya tuluy ngagilek bari ngirimkeun tonyokan ka eta jalma. Tonyokan ti si Acung digilekeun malah mah tuluy eta Punggawa kadipaten teh najongkeun kana sakuna hayung. Ku si Acung tajongan teh ditakis ku suku manehanana tuluy ger we. Si Acung jeung eta Punggawa ti kadipaten teh tarung patutunggalan silih tonyok silih tajong silih bebeutkeun silih cerek jeung silih arahan. Punggawa lemur Cibodas alias si Danu Keling ningali kana kaayaan kitu langsung mana ge maju tadi nama manehanana teh arek mantuan ka dununganana. Tapi tidinya datang si Jakapet iya tong ngaganggu anu eta kuring oge yang jiluan yo lawanan di kuring yo. Anjeun kurang ajar. Hiya. Ningali kana kaayaan kitu terus we eta si Danu Keling teh langsung nibankeun tonyokan ngarah-ngarah ka si Peteng. Ku si Peteng tangtu wae tuluy ditakis eta tonyokan malahan mah langsung manehna ngagilek bari nguriling nibankeun kana sikuna ngarah kana awakna eta si Danu. Atunya kitu deui wae ieu si Peteng jeung si Danu si dikirim tonyokan jeung tajongan keur deui wae duanana gelut papuket. Kocapkeun dua urang balanna Punggawa kadipaten teh. Horeg si bana horeg eta dua teh geuningan si Ceukah jeung si Denyai teh tuluy manahanana teh tadi nama arek muruka imahna patua kampung. Tapi teu disangka ting naon alasanana bangunna mah hayang ngilu ngabelaan we beureunan. Ieu si Dadang anu jadi tua si Dadang anu jadi Punggawa desa jeung Pak tua kampung ngajegat. Keula anjeun ari kamararana ieu. Ceuk Pak tua kampung. Nyawa sorangan kuring hayang newak ieu Nyi Mas Layung Sari Pak saya di jeronya. Lamun kitu mah anjeun teu sopan ieu imah kuring. Aya idin eueuh anjeun ti kuring. Anjeun loba tah omong euy. Nya wajar we da imah kuring. Alah tong diajakan ngawangkong atuh leuh Nyai euy. Hayu urang raponan we. Hayolah heup. Tuluy nama tua kampung ge ngaraponan eta si Denyai. Sedeungeun si Ceukah lah nu arek manduan babaturanana nyerang uwe ka tua kampung. Manehna pas arek nonyok ka tua kampung langsung heup. Sia anjeun. Ya kuring ya. Anjeun milih ka mana? Kuring mah arek mantuan nunungan kuring. Kurang ajar anjeun yang dibere kue ya. Mangga ya. Atuh keur we diburuan patua kampung teh. Aya 4 pakalangan hiji lawan hiji 8 urang papuket siri arah. Hayang silih elehkeun kanu jadi lawana masing-masing. Pak tua kampung anu teu pati bisaeun kana ilmu bela diri atuh saeutik wae manehna ukur bisa mere perlawanan anu sawajarna. Tina sakali mangsa sukuna ieu si Ceukah teh ngarah pisan kana awakna eta si tua kampung. Cepet cenah eta tonyokan keuna pisan kana pipina tua kampung. Atuh keur ngahungkuyung tua kampung teh langsung ditajong ku si Ceukah. Celebot cenah
manehna ditajong palebah beuteungna atuh langsung hancur tika ka bandingkeun aya kana sameterna. Patua kampung langsung ngahuyuk we ngaringkuk nyekelan beuteungna bari gagerungan. Anta parah eta tua kampung nu keur ngahuyuk kitu ceker deui wae di tajong palebah puhu ceulina ku si Cekai teh atuh langsung we patua kampung kapiuhan. Satuluyna ningali kana lawana geus rubuh teh si Cekai langsung asup we ka imana patua kampung. Di jero imah teh katingali ibu tua kampung aya di dinya. Si Cekai tuluy nanya, mana? Mana ayo? Nyimas Sayung, Sario, mana ya? Teterang, aduh, maneh. Colobrot cenah. Ieu istrina patua kampung teh langsung dicabok, langsung kapiuhan harita keneh oge. Si Cekai satuluyna kalawan buru-buru tapi bangun junjung pisan. Nempoan ka tiap rohangan di eta imana patua kampung neneangan cenah ka imah kana ayana Nyimas Tayung Sari tapi kumanehanna mah teu kapangi. Bangun nama ieu Nyimas Tayung Sari jeung si Jalu teh geus kabur geus jauh ninggalkeun eta tempat. Ningali anu diteanganna eueuh tuluy ieu si Cekai teh kaluar deui diburu kaburuan katingali si leunyai keur papukeut we gelut ngalawananana si Dadang alias Punggawa Desa teh. Katingali si leunyai ngahambatkeun tajungan anak ngarah kana dadana si Dadang tapi ku si Dadang langsung ditakis bari ngagelok. Saya ge si Dadang teh nibankeun sikutna deui wae bari nguliling arek ngarah-ngarah kana awakna si leunyai tapi ku si leunyai oge langsung ditakis. Dina keur kaayaan papukeut kitu langsung we ieu si Cekai ngajual langsung nibankeun tajungan kana tongongna ieu si Dadang teh. Teu cukup ke kitu si Cekai anu ningali manehna asa dibantuan beureun langsung nibankeun tonyokan peureupna meneran pisan kana cukang irungna ieu si Dadang. Lengak si Cekai ngalengak ti dinya manehna langsung ditengkas ku si Cekai. Si Dadang tidinya mah teu bisa nahan kana dua serangan ti hareup jeung ti tukang atuh mana ge ngarumpuyuk we langsung kapiuhan di buruan ngagoler we teu empes-empes. Si leunyai itu nyarita ayo wah euy kumaha tuh ayo orang tangan ka mana ayo orang tangan we ayo satuluyna si Cekai jeung si leunyai mah taya-tayangan we teu malirek ka anu keur masih keneh keur tarung. Di buruan imah patua kampung teh manehna tuluy ngudag-ngudag neneangan di mana cenah Nyimas Tayung Sari teh. Kocapkeun si peteng anu ngalawanan si Danu Keling teh. Salila-lila sabenerna mah si peteng teh mengabogaan ilmu kanuragan anu cukup oge bisa ngayonan si Danu Keling. Tapi beda nya oge si Danu Keling masih ngora umurna mah jauh we jeung si Jaka Peteng mah tapi orok kaya kakuatanana nya geletik nikarancing geus pisan dina hiji waktu tonyokanna beneran pisan kana beuteungna si Peteng. Aduh ngajar anjeun euy leutik-leutik pisan oge euy tong dikira yeuh hiji deui seak deui wae manehna nibankeun tonyokan tapi sakali ieu mah bisa katakis ku si Peteng. Tapi gulak-gilak nasi Danu Keling sakitu cepetna manehna bisa nibankeun tonyokan tika tilu tonyokan jeung dipungkas ku tajungan. Duk tonyokan cenah kana beuteungna 2 kali dituluykeun ku tonyokan kana beungeutna malahan mahayuk sukuna najongkeunna pisan kana iga burungna si Peteng. Si Peteng ngahunguyung we nahan nyeri sabab iga burungna beunang pisan ieu ku si Danu Keling. Barengan teh eta si acung anu ngalawanan Punggawati Kadipaten manehna oge ngerasa kateter sabab ieu Punggawati Kadipaten teh lain jawara ata-ata. Si acung bisa undur-unduran we nangkis jeung jingcet kana panarajangna eta Punggawa Kadipaten. Anjeun euy are ngalawanan kuring tapi hayu ujung jangcet sampeun kitu. Aduh ampun Kang. Bangun power euy duh. Alah power anjeun mah. Nah tuh hayang ngalawanan aing sia.
tak gitu kayak kuring yang anak kesempatan ya. Seak deui manehna dibandingkeun nyuruhkeun peureupna ngarah-ngarah ka si Acung, tapi si Acung gilek bari mundur manehna ngahindarkeun eta serangan. Teu cukup begitu, ieu Punggawa Kadipaten teh langsung nyerubuk we ngajual bari najongkeun sukuna kana awakna si Acung. Si Acung sakitu sakali deui manehna nyinjet bari nibankeun peureupna beneran pisan kana iga burung, tapi teu disangka eta peureub anu jika beneran pisan rek kena iga burung teh bisa ditakis. Ngarasa kaget ngan kursake cep oge ieu cabokan ti Punggawa Kadipaten teh keuna pisan kana puceulina si Acung. Cabokan anu sakitu tarikna teh lamun ka jalma biasa meureunna bakal langsung we kapiuhan, tapi si Acung tidinya ngan ukur ngahargung bari mundur. Aduh oi ada borat oi iba oi. Kilok si Acung kalakah mundur. Tuluy iya si Punggawa Kadipaten teh langsung nyeruk deui nonyokeun deui kana peureupna ngarah-ngarah ka si Acung. Eta si Acung cingcat-cingcat we bari bangun ngahindarkeun tuluy-tuluyan jiga nu undur-unduran. Lompatan ti eta pakalangan. Anjeun arek mah gelut teh ngan kitu we lompat ya. Aduh power we. Tapi tidinya oro kaya si Danu Keling enggeus bisa ngeraponan si Petong teh manehna tuluy mantuan. Sama-sama saya si Acung ngarah-ngarah ka manehna rada deket langsung we ieu si Danu Keling teh nibankeun kana tajungan bari ngajol teh. Tapi si Acung sugan teh arek beunang pikirna si Danu Keling teh sabab dibunguhan eta tajongan teh tuluy ditakis ku si Acung. Tapi teu cukup kitu, si Danu Keling langsung nibankeun deui kana peureupna katuhu jeung kenca sakali sabang terus nyebruk ngangsregah nganekan maju terus maksa si Acung tuluy mundur. Si Acungan ukur bisa ngagilek mundur jeung nyingcat sakadang-kadang manehna nakis karena ieu serangan ngayunan serangan ti si Danu Keling. Mangsa keur mundur kitu ya si Acung teh geus mingereungeuh we manehna aya nu ngadodoh di tukangnya eta si Punggawa Kadipaten teh. Perebet teh si Acung lumpat ngajauhan eta pakalangan. Anjeun arek ka mana ya? Nah, gelut kitu nya Kang. Udah. Tapi si Acung lompat nante kebatkan ukur manehna jiga anu ngahindarkeun hungkul. Atuh kukurilingan we manehna diburuan. Mundur mah henteu tapi maju mah hese cenah arek neangan nolongrang hayang dibankeun serangan ka eta dua lawanan. Aduh kumaha ieu? Kalakah kitu geuningan anjeun arek mah gelut ieu. Arek kuring mah gelut mah arek, tapi atuh hayo ka dieu sok. Atuh nah make lompatan kitu, hayo ka dieu sia. Itu akang ka dia tah yo sok. Kang ayo nama kieu we kembali imah kukuring akang mah itu bantuan we dilarian. Ya on ieu teh Dimas Layung Sari lain nya kembali imah kukuring we gak itunya satu luina ieu Punggawa Kadipaten teh lumpat we arek neangan cenah Dimas Layung Sari teh ya. Itu si akang jangkung pada kalau lompat sieuneun itunya boyo. Anjeun mah lawan aku ring ya. Saya si Danu Keling teh buru lompat ngudag ka si Acung. Ari si Acung teh dikalakahin dulu lompatan. Arek mah keur teh. Hayo sok ka dieu tah sok lawan kuring ya. Teu anta parah tidinya. Si Danu Keling ngagunakeun kakuatanana. Manehna lompat terus sakitu cepet ngarah-ngarah ka si Acung. Gerakanna cepet pisan, malahan masih Acung lompat nuju jat oge. Tuluy kada sok teu bisa ngelehkeun kana kacepatanna ieu si Danu Keling. Waktosna parantos cekap kange episode nu ayeuna. Bayah cari salajengna manganya eta mah di lajengkeun wae kitu tah dina video anu salajengna. Ngaturkeun nuhun ya ka anu parantos like, comment sareng subscribe. Wilujeng patepang deui.